drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Bunda, kamarananya iya teh. Nah, tak acan datang. Duh kak Neng, pada hamanya kubuna tegas geruan atau TKB menyong. Oh, gitu. Bunda, aya nu bade ngajukeun di pinjaman teh? Aya Neng, si Yuyun tapi manya ulah meninggal Neng si Yuyun mah. Nah, bet ulah Bunda, padahal mah nyawios we atuh jadi engke kan abi nambahan kena sabahna. Untung Neng, si Yuyun mahnya minum kawin, ojo sok tara dayak mayar si eta mah. Terus kumaha lamun kitu Bunda? Nyantau terusan atuh Neng. Oh, kunaonnya ada si Bunda? Nah, sebagai burung. Bunda, ayah. Tah, gening datang. Nila laki Bu Haji, ditutungguan ke bunda teh. Nya maaf atuh Bunda, ngaranna oge atuh masih suasana lebaran. Meni orang bingis deh, harus kumpulan Bang Emo. Saatu Neng geura dimulai ieu teh janji nasabahna meni harodang pisan Bunda atuh pasang AC di imah teh panas. Kela atunya Bu Haji tak acan kumpul sadayana ya teh, sabarnya. Sepada. Menya, Mangga. Halo semuanya, nunggu Ratna ya? sok atuh Neng geura dimulai janji nasabahna meni dek nungguan saha deui ieu teh geus kalarumpul kabeh. Hiji deui Bu Haji nya kela ieu Bu Popon tak acan datang. Ah atuh Neng meni si Popon mah dibawaan keneh wae. Jelema miskin dibawaan Bang Emok. Iraha mayarna si Popon. Bunda, kemananya ieu Bu Popon teh? Nah tak acan ka dieu wae. Menya. Si Popon tehnya malah kumpulan heula cenah Neng di renteng. Tuh pancik Ibu Haji oge naon atuh Neng si Popon mah pasti direnteng deui. Ah, sok grader. Ya terus atuh ibu-ibu orang kawitan yuk. Janji nasabah. Janji nasabah. 1. Hadir tepat waktu. Sok kada bisa anu tinggalin. Tak deh yang tertinggal pun semua dah abang bawa. Nya sok atuh kadenya angka hati-hati di jalanannya. Iya, kalau macam tuh abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ieu mah doan dewe di imah teh jeung si Seneng. Heh, kau jalan kadinya, mengol. Sok neng kesempatan ai taeun teh nya dek init gawe ge. Kenapa namanya? Ih mas ai manehnya ojol-ojol datang jeung gandeng di eta langsung ditepak. Ora tuh menang menih. Sia mah horoi-horoi teh nyieun batur jantungan. Kan maneh geus di mana mau langsung segede kitu Imas? Di kana Mas sama Nek? Di Mas Nur. Oh, geus naon ti Imas si Nur Imas? Dek hajat si Nur dikawinkeun. Lain kamari karek ngawinkeun teh. Oh, Mama Nek, si Nur teh dek hajat. Nah hajatna naon deui Imas? Dek ieu cenah Mama Nek. Oh, dek hajat naonnya? Iya, dek Junatan Minantuna kan bule kan Minantuna teh. Akan kuplukan. Ah, maneh mah mending kaos nu heueuh eta teh Imas. Bener Mama Nek kan. Imas teh ninggalin naon. Gitu. Cek Imas teh ih. Kupluk. Terus kumaha Imas? Di bejaan tehnya kan ke Mas tadi ditoong Mama Nek. Tinggal ke Mas nya ih. Kuplukan tadi sunatan ngamblek itu garulu. Ah, kayak mah beuki maneh ge Imas. Ngan maneh teh di ditu teh di ditah masak. Ya tuh Mama Nek apa yang Mas mah iya. Sep, apaan pernah ngiluan ngaranna teh ngiluan anu dino TV gini anu masak-masak. Ah, kaos nu heueuh Imas. Emang geuleuan naon maneh teh? Master Chef. Lain atuh lain Master Chef, Master Asep. Misalnya masih baliknya yuk, langsungnya bolong gendela, enggak. Heueuy Mas, yuk. Abang bulan sawahnya kuat kamulai ieu anu hajat. Tapi bener eta teh minantu si Nur can disunatan gitu. Atuh meureun ngelempreh meureunya aya kuplukan ngalih heula ah. Alhamdulillahnya ibu-ibu ieu teh atos rengsek kumpulana. Mugia kapayuna lancarnya. Bu Haji tong kabur wae nya. Engke mah ngiringan wae nya kumpulana. Nyanggeus atuh Neng, Ibu Haji mah udah balik we ah. Mangga. Aduh, berat teh ieu Mas. Duh kemana tuh Bu Haji? Di dia kumpul heula. Ah, ari ngumpul wae jeung orang miskin teh. Sok kabawa jadi miskin. Mangga. Dih, pan mana lagi miskin atuh matak minjem Bang Emok oge. Nya tos atuh ibu-ibu, abi ti payunnya bade ka kantor deui.
Nih Emok, jangan dulu pergi atuh. Naonnya Ibu Ratna? Ari Bang Emok lowongan enggak nih? Ini teh Ratna ya, bosen di imah wae, pengen deh kerja kayak Bang Emok gitu, menagih-nagih uang. Oh, Bang Emok mah selalu Ibu selalu membuka lowongan, tapi kada anu single. Kan Ratna juga single atuh nih, masa nggak kelihatan sesingle ini? Tapi harus yang belum menikah Ibu, yang masih perawan, yang masih rapat. Jangan salah Neng, Ratna juga ya gini-gini teh masih perawan, masih rapet. Menya perawan teh geus ngalahirkeun genep kembar. Jangan salah Bunda ya, meskipun Ratna teh sudah melahirkan kembar genap tapi goa Belanda Ratna teh masih rapet. Menya, eta teh nah bisa gitu Neng Ratna, rahasia nama kenaon. Maka ini loh Bunda, maka daun sirih ya, caranya teh digesek-gesek aja. Setahun sehari tuh 3 kali dipakainya. Oh, gitu eta teh langsung digesek-gesek, langsung rapet eta teh langsung rapet giok-giok teh. Nyanda tuh Bunda, nya langsung lecet. Menya, terbalik pisan ya Neng Ratna mah, baru ku Bunda teh dek digesek-gesek. Nyantos atunya Abi mulang heulanya ke kantor. Nggak ada ini teh lowongan buat Ratna. Teu aya Ibu. Ya udah tuh pulang aja we Neng Emok lah. Ngapain di sini juga? Ya udah atuh Abi ti payunnya. Ari si monyet. Neng Ratna mah uih ya teh. Moal Bunda, Ratna mah mau di sini aja lagian ya. Di rumah teh Ratna mah kesepian kan nggak ada suami sekarang mah. Jadi di sini aja ya main. Menya. Bawa-bawanya cacing dia teh deh ngarebut si ayah. Tidak bisa dibiarkan ya mah. Ari Bunda nggak kesepian ini teh? Enggak Menya. Bunda nyari butung iya dekat cewek. Duh, kok Ratna ditinggal sih? Ya udah Ratna pulang aja we gitu cara nama. Terus balik juga namanya. Bahaya oke lamun eneng Ratna di imah teh. Kasih ayah direbut, Bunda lu kesepian Menya. Kayaknya Ratna harus nyari kerjaan deh biar punya uang. Bosen juga di imah teh sorangan. Tapi Bang Budi kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan lagi sih? Ke rumah sini kamu? Iya sih ibu ya gerowan. Aku mau nanya dong, aku kok nggak pernah lihat orang tua kamu ya? Kamu teh anak yang dibuang ya? Atau kamu teh broken home gitu? Neon si ibu ngomong teh kemana wae? Lah emang Ratna ngomong apa? Gak boleh kayak gitu kamu teh sama orang tua. Gak sopan. Halah eta korong susut. Kamu teh sopan ya? Masa ini karang Ratna disebut korong? Atau ini korong garing ya? Kenapa kamu balik lagi? Salah jalan. Kenapa sih warga sini teh ya? Gak yang kecil, gak yang gede? Gak relo kabeh? Ngapain balik lagi? Beol. Meni gara lo pisan ya orang sini, stres daerah nama. Ya, da si Rahul mah belaug. Bogoh eta teh si Anjali teh Rahul. Siapa jeung bawa kasih tina sagala. Jadi si Anjali belegug. Mama Neng. Kunaon cenahnya si Rahul teh? Eta si Anjali hareupeun bogo. Kadon ka si Tina sama belegug pisan jadi we ibu-ibu joget. Kamana cenahnya Mama Neng teh? Di jero kitu? Nya si Rahul mah aya geus nyeri di tangan deui. Sok belegug pisan aya taeun teh. Padahal ku cubung emane Rahul lieur kitu Kunaon Mama Neng meuni ambak-ambakan wae dedeng-dedengnya teh. Iya tuh Bu Erna si Rahul meneret pelek pisan ya lalajoanan. Amak teu lalajoanan. Penasaran? Lieur. Oh, gitu. Hidangan. Aduh, nuhun kieu Bu Erna. Hidangan ti saha ieu teh Mama Neng poho? Si Agus teh apaan eta anu dihareup geuning? Oh, si Agus teh ya. Poho Mama Neng teh ieu atuh da aninya bulan ieu teh loba pisan hajat. Bener ieu Mama Nengnya Bu Erna ieu mah nya ondangan. Babaturan SD nyunatan, babaturan SMP-nya ngawinkeun babaturan SMA kawin deui kumaha teu lieur sok loba pisan bereeun. Heuh nya eta Bu Erna can si Nur anu dikalerek hajat eta teh. Naon si Nur hajat deui? Hajat naon Mama Neng? Dek nyunatan bejana mah. Saha Mama Neng anu disunatan ieu teh? Salaki si Nur. Lain salakina Bu Erna minantuna anu disunatan teh.
can disunatan eta teh atuh rawe meureun. Nya kitu teh we Bu Erna. Apa nya minantu si Nur mah bule eta teh jadi meureun aya di luar negeri mah meureun teh disunatan. Asa jadi penasaran kieu Bu Erna. Bu Erna balik ya, mangga. Ayo Bu Erna. Cing orang tinggali idangan tinu hajat teh. Asa ku aneh nu hajat teh mere coba. Nyaan kitu eta teh minantu si Nur can disunatan. Ah, kakaleureun lempo. Di mana Bara? Iya Mas, iya Bu Erna mah da kakaler. Ngan manehna mau langsung gede kitu ka mana? Iya apa? Kayak masih Nur bantuan masak. Oh, bisa masak gening maneh teh. Pannya teh bisa nyese hungkul. Bisa masak atuh ya Mas mah. Matak dipanggil di nu hajat oge. Ngegalik sumur ge bisa. Mas, beneran teh ieu teh eta si Nur cenah bejana dek ieu nyunatan minantuna nyaan? Bu Erna, apanya? Minantuna teh bule can disundatan. Oh, gitu. Hayo atuh kitu mah Mas. Ayo ke mana Bu Erna ya teh? Hayo orang ningali minantu si Nur aya tangan teh. Terang Belanda. Ayo Mama Neng. Har, bener kita Bu Erna. Hayang ieu marahnya. Digare orang Belanda. Makanya ini gale berat tungguan. Teh uci. Hayo atuh ari kitu mah orang kawitannya. Janji nasabah. Kenapa kayak gitu? Janji nasabah. Gak ada ini teh ruangan buat ranane. Apa gimana? Neng. Makanya ini gale berat tungguan. Non tes non. Oh. Ya, sedih banget.